ketika ibadah ka Gusti Allah hayang mantap urang zikir tengah penting atau maca Quran salat terus zikir sapeting dua peting seminggu 2 minggu sebulan 2 bulan engke aya bakal rarasaan lain deui sing sireumeuun awak lain suku lain pan aing urang mah biasa nu sing sireumeuun teh suku doang tah mah teu kurang urut tah mah ngaranna ieu mah lain ceuli ge sing sireumeuun ceuli sing sireumeuun di urang kaget asana aya pocong boy ya sing sireumeuun kieu biasa mah sing sireumeuun kabeh kulit sing sireumeuun kabeh jiji kahulu-hulu ka dieu sing sireumeuun kabeh kaget kan orang basita eureun zikir teh teu boga perasaan ku kumaha ipan menjadi kos kieu ye teu boga perasaan di mana kumaha teh ka eueuh teh sing sireumeuun set eueuh biasa deui urang mulai deui di salat zikir atau maca Quran sarua bae nama aya deui teh sing sireumeuun tamangan sing sireumeuun teh berangkatna lain di suku tapi di hate sing sireumeuun tukang tani mah di suku mulaina di dieu ye aju digebugan blok kunaon itu karet aya karet kabeh cageul aya mah lain mimitina di dieu di dada deng kabeh ka awak kos muringkak bulu tapi ieu mah sing sireumeuun teng geus tah lantaran nu pertama ge kos kitu jateuna naon ku ari mah ditahan surusup bae ka jero hate ngeunaheun perasaan ngeunaheun oh nikmat ta eta pan teu diikhtiaran datang kos kitu dasang sulusup nikmat ngeunaheun maca Quran ngeunah zikir ngeunah pokona nu berhubungan jeung Allah teh ngeunaheun ngan hese nyebutkeunana teh mah ngeunah kos kitu mah hese sebab dapat timbul ti sing sireumeuun mantak ente ge kudu sing sireumeuun heula ge coba ge coba ge sing sireumeuun tang ge ngeunaheun oh ngeunaheun rindu urang bakalna ngan eta sing sireumeuun ge hese buah isuk peuting mah eueuh karumpul kobar Mekah man dia ada siapa dia ada diok mukminin lantaran Kangjeng Nabi dipanggil ku kupar Mekah haladir deui kabeh aya naon ieu Kangjeng Nabi urang Rasul urang dipanggil ku tokoh-tokoh lain dekna naon aing Mamad kieu isia dakwah teh kan menjadi-jadi haju sia nyaritakeun mukjizat bentukna Al-Qur'an aing mah sakieu bae mad pan sia nu nyaritakeun Kangjeng Nabi Musa pan sia nu nyaritakeun Kangjeng Nabi Isa pan sia nu nyaritakeun Kangjeng Nabi Soleh ta eta pan sia teh amat nyaritakeun Kangjeng Nabi Musa bahwa Kangjeng Nabi Musa mah kapan boga mukjizatna teh tungkeun ta eta teh pan sia nu nyaritakeun tukhbiruna anjeun nyaritakeun bahwa Musa kana lahu ason yadribu biha anu dipepeuhkeun ku tungkeunna teh fayan fajiru minusna asyarata ngancer 12 di batu begitu ditenggeleun eta mukjizat mat sia nu nyaritakeun kos kitu pantah hiji tah nya nomor kadua pan sia nu nyaritakeun bahwa memeh kaula teh aya nabi ngaranna Isa pan sia nu nyaritakeun bahwa Isa teh ngabogaan mukjizat anu istimewa mukjizat Kangjeng Nabi Isa teh yuhyil mauta nu paek bisa dihudangkeun deui bisa ditanya tuh siapa tah nomor katiluna Nabi Soleh alaihissalam Kangjeng Nabi Soleh teh kaadat lahum naqoh nyana teh kapan ngebogaan onta sebagai mukjizatna nu kusnya dicaritakeun tah kuari aing menta ka sia coba mukjizat model kos kitu aing hayang deuleuh ku mata aing
lamun sia becos aing dek iman ka sia bahwa sia teh bener-bener utusan Allah. Lamun sia teh becos ulah sambatkan ieu aya sia. Yeay. Emang naon gitu sia. Oh, upar mangkat teh kos kitu tah. Ya Allah ya Rabbi. Kangjeng Nabi tantangan mujizat sementara Kangjeng Nabi teh kapan keur diturunan mujizat ku Gusti Allah. Timbul girohna nangtung Kangjeng Nabi. Masya Allah. Mukminin kabeh kaget. Wah, asalna terjadi ieu mah ieu. Mujizat anu hebat ieu. Pan lamun jawara mah mun jawara ditangtangan gelut pan jawara mah. Hehehe, sia gelang bahar doang gede. Hah? Pangsi doang sia kadeleuna bangun bola lede oyag-oyagan kos kitu. Ayo ditangtangan ku aing sia, deuk make jurus naon sia? Deuk make jurus diprak apa jurus lari? Jeung aing sia, jawara mah pan turun. Gua asli Betawi, anak gua pitung gua nih. Besi gua antar gua pertunjukan kepada kamu. Jawara mah kos kitu. Mantak di Jakarta mah lamun aya nu bebesanan kudu make besi bae. Adu kekuatan heula. Eleh teu jadi. Tapi tilok aya nu eleh jangan nyeting da mah. Besi tinggal besi tetep bae, eleh bae ti awewe, lalaki menang bae. Padahal sekali-sekali eleh geun haba kebeula jadi. Aduh, ayah beta Jakarta mah kos gitu buka pintu ngaranna eta. Sebab permainan Jakarta tenar besi, Bogor tenar Cimande, Jasinga tenar salak. Oh, masalah tambah lain permainan tau kadinya. Kangjeng Nabi langsung hudang. Begitu Kangjeng Nabi hudang langsung Kangjeng Nabi ngadoa. Begitu ngadoa Kangjeng Nabi madep deui. Cek Kangjeng Nabi sesuai jeung permintaan kafir-kafir Mekah. Tadi cek kafir Mekah patina biayatin hatta nusaddiqaka wa nu'mina laka ya Muhammad. Andai kata anjeun ngadatangkeun sakumaha mujizat-mujizat Musa, sakumaha mujizat-mujizat Isa, sakumaha mujizat-mujizat Kangjeng Nabi Saleh, jeung mujizat-mujizat para nabi nu ku anjeun dicaritakeun, sok fatina anjeun coba laksanakeun, datangkeun ka kaula sebagaimana mujizat-mujizat nu baraheula hatta nusaddiqaka mun bisa kaula deuk kabenerkeun wa nu'mina laka kaula bakal ngimankeun ka anjeun, sok Muhammad mumpung kuari. Kangjeng Nabi langsung nangtung cek Kangjeng Nabi ayu sayyin tuhibun. Hayang mujizat naon nu ku anda dipake karesep. Waduh, ditantangkan ku Kangjeng Nabi. Bener oge ye. Langsung kupar-kupar Mekah teh ngomong, Muhammad gol. Taj'alu lana safa zahaban. Nomor kahiji kaula mah minta ka anjeun teh tah bukit sopa supaya jadi emas. Buktikeun ku anjeun. Lamun eta terbukti kaula bakal iman ka anjeun. Hiji. Naon deui? Nomor kedua wa ba'aslana ba'da mautana nas'aluhu anka ahakkun ma taqulu am batilun. Nomor kedua salah sahiji nu geus paeh di kuburan buka mudah-mudahan ku anjeun bisa dihudangkeun deui. Nyana hudang, nyana nangtung ku kaula deuk ditanya, bener apa henteu Muhammad eta sebagai utusan Allah. Lamun nyana ngabenerkeun kaula deuk iman. Ambo teu kira-kira. Naon deui cek Kangjeng Nabi? Nomor katiluna wa arina mala'al malaikata yashhaduna laka. Tunjukkan coba malaikat ulah datang ka teu kadeuleu nu ngaran Jibril, nu ngaran Mikail, nu ngaran Israfil, nu ngaran Israil, nu ngaran Munkar, Nakir, Malik, Atid, Ridwan sahabae salah sahiji malaikat kuari supaya kadeuleu ku kami deuk ditanya. Sanggeus tadi ditanya nyana nyaksian bahwa ieu Muhammad adalah benar-benar Rasul Allah, nyana ngahyang deui karena kami deuk iman. Lain lalagaan paneta kos kitu. Kumaha Kangjeng Nabi tegar wae Kangjeng Nabi mah leutik kos kitu mah Kangjeng Nabi.
siapkan mata ulah kicep dicolok sia ku aing kumaha eta Kangjeng Nabi dipentas seperti itu sugan mundur teu Kangjeng Nabi faqala Rasulullah cek Kangjeng Rasulullah wahai kufar Mekah in fa'altu ma taqulun atusaddiquni lamun kaula bisa ngabuktikeun naon nu ku anjeun dipenta naon ku anjeun diucapkeun apakah anjeun bakal ngabenerkeun ka kaula cek kufar Mekah naam ya Muhammad pasti lamun anjeun bisa ngabuktikeun sopa jadi emas jelema anu paeh hudang nyaksian bahwa anjeun teh bener sebagai rasul nomor katilu malaikat salah sahijina bukti nyaksian anjeun teh sebagai rasul kula pangheulana cak kufar Mekah bakal ngabenerkeun ka anjeun sebagai rasul Allah hayo cek Kangjeng Rasul lain fa'alta cek eta kufar Mekah lain fa'alta nadat bi annaka ajma'in kami kabeh anu nyesa hiji-hiji acan mun anjeun bisa ngabuktikeun pasti kami bakal ngimankeun nuturkeun anjeun aya nu Noel muslimun mukminun ka Kangjeng Nabi mad buktikeun mad coba ge abeh nyana ariman pan geus iman mah urang ngeunaheun tenang urang salat ngeunaheun ibadah ngeunaheun ayo geus buktikeun mah eta mah babari ieu pangeran mah maha kawasa sapira gunung sopa ulah-ulah sopa jeung marwahna ge jadi emas kula mentang ke pan ngeunaheun yo sia masuk kitu ieu ayo geus jadikeun sakjana aju nu parareh jeung ke di akhirat ge urang bakal dihudang-hudangkeun sudangkeun bae hiji mah coba malaikat pan malaikat Jibril mah tuh pan selalu jeung Kangjeng atuh coba bae toel malaikat Jibril supaya ngabungkeuleut aju nyebutkeun bahwa Muhammad ya utusan Allah nyaksian ayo geus lah geus eta mah gampang kos kitu mah ayo geus Kangjeng Nabi faqama Rasulullah ngadeg Kangjeng Nabi sageus ngadeg wa ja'ala yad Allah azza wa jalla yaj'ala Kangjeng Nabi teh nyuhunkeun ka Gusti Allah supaya Gusti Allah yunsilah alaihim hatta yumin Kangjeng Nabi langsung ngadoa menta supaya naon nu dipenta ku ahli-ahli Mekah ku kufar Mekah dibuktikeun langsung munajat ka Gusti Allah cak Gusti Allah tah mah babari kos kitu mah lah ulah kakarak gunung sopa cak Gusti Allah dunia dijadikeun emas gampang ulah ngahirupkeun hiji titah ngomong sakabehna nu parareh dihudangkeun ngaromong bahwa anjeun Rasul babari ulah kakarak hiji malaikat Jibril misalnya nu selalu jeung anjeun seluruh malaikat dek dibuktikeun nyaksikeun bahwa anjeun sebagai rasul teh atuh bisa ngan kieu mad cek Gusti Allah ya aing utus Jibril langsung malaikat Jibril diutus tek datang ka Kangjeng naon Jibril Gusti Allah geus ngadengi kana doa anjeun bahkan geus ditarima doa anjeun Muhammad cuman sakieu hungkul andai kata ieu gunung sopa dijadikeun emas andai kata salah sahiji jelema nu dikubur teh hudang nyaksikeun bahwa anjeun teh sebagai rasul haju ieu mah haju ye geus bukti kos kitu nyana teu iman keneh bae tah eta deuk kumaha kan ngomong mah bisa bae andai kata geus dibuktikeun sopa cek malaikat Jibril jadi emas nomor kaduana salah sahiji ahli kubur hudang nyaksikeun bahwa anjeun sebagai rasul komo malaikat bungkeul bajaku lagi di sisi anjeun gampang ka mah geus cuman nyana sanggeus terbukti sakumaha kayana tetep bae teu iman nah ieu lamun teu iman kitu bakalna aya balukarna mah lamun geus dibuktikeun tetep teu iman Allah bakal nyiksa sakitu doang beak kabeh ieu Mekah disiksa ku Gusti Allah dengan cara Gusti Allah tetapi lamun teu dibuktikan tungguan bae sabaran bae nah ieu mah moal aya siksa sedengkeun lamun anjeun bisa ngabuktikeun nyana teu ariman siksa bakal datang lamun anjeun sabar bae kajen dicemooh ge Allah moal nyiksa pilih cek Kangjeng Nabi deuh teu nyaho kapan urang lamun geus dibuktikeun manehanana bakal arariman apa henteu na
nyaonya bakal leuwih dahsyat permintaan anak jeung leuwih dahsyat bakal engke ngabrihna ka kaula. Geus atulah kalau mah geus kajian kos kitu mah maningan ge sabar bae geus. Sabar bae. Tungguan tobat-tobatna para kupar-kupar Mekah, Quraisy Mekah daripada engke dibuktikan haju teu iman siksa Allah bakal datang. Teh nu mantak Kangjeng Nabi langsung reda hatena. Bebeja ka para muslimin nu halal hadir, Jibril datang ka kaula. Terus gampang jasa dek ngabuktikeun mah ngan ieu urang teu nyaho setelah bukti bakal iman apa henteu ku para Mekah. Haju lamun andai kata iman beres, tapi lamun teu iman bakal siksa langsung kontan jasa. Tapi lamun disabaran bakal na moal siksa maning mana? Cek muslimin ge maning ulah atuh man kos kitu mah sebab encan ngajamin di mana bukti bakal iman. Geus ulah bae lah. Teu langsung mantak turun ayat ieu. Wa aqsamu billahi jahda aimanihim. Wallahu alam bimuradi kupar-kupar Mekah tokoh-tokoh Quraisy tiasa rumpah billahi ka Gusti Allah tetep nyana sumpah nama ka Gusti Allah bae. Jahda imanihim kalawan pohara jasa sumpahna goyatati hadihim fiha cara sumpahna lain ja'athum ayatun Muhammad demi Allah yakin lamun datang ka kami kabehan ayat sebagai mukjizat do dipake kahayangku kami naon bentukna nu tadi teh la yu'minun nabiha kami niscaya bakal ngimankeun ka mukjizat ai kami kabehan bakal iman ka anjeun Muhammad. Itulah sarumpah-sarumpahna demi Allah. Sarwanya lagi. Sumpahna maka Allah kan. Mandang lamun ditanya teh, kupar kok sumpahna ka Allah? Weh, tuh kami ge iman ieu ka pangeran mah nu teu iman ge ka Muhammad. Pan bisa teu iman ka Muhammad lah, tuh sapira Muhammad budak kamari. Ai pangeran mah kabingis iman ka Allah. Aya eta nyembah ka Uzza ka Lata. Oh, eta mah wasilah doang. Wasilah eta mah lantaran pangeran teu kadeuleu geus kami nyieun pangeran nu kadeuleu. Geus ka pangeran mah tetep ka Allah ngan melalui Uzza melalui Lata kami teh ieu teh nyieun wasilah. Tah nu mantak ku Muhammadiyah teh urang teh hadiah pajar kos kupar Mekah kos kitu teh bloon tah. Cek diana wasilah-wasilah kos kitu bae ge kupar Mekah tah mah ka Allah maka Allah tapi nyana wasilahna ka patung. Eta mah percis cenah kos kiai-kiai ahli sunnah wal jamaah soekeun habak sungutna. Jeblon teh budak. Nya teh nyana kos kitu sumpahna teh. Kumaha tah kos kitu teh? Lamun anjeun Muhammad bisa ngadatangkeun ayat-ayat jeung mukjizat sakumaha nu ku kami dipake ka hayang. Niscaya kami bakal iman ka anjeun Muhammad. Tapi lamun anjeun teu bisa ngabuktikeun, ulah sambatkan ya aya Muhammad aing kudu iman ka anjeun mah. Kumaha sakumaha tadi doa Kangjeng Nabi geus ditarima ku Gusti Allah, ngutus Kangjeng Nabi mah terus malaikat Jibril, kita dijawab gol. Lah bejakeun Muhammad ka kupar Mekah. Innamal ayatu indallah ta'aya lian dari mukjizat mah gaduh Gusti Allah yunziluha kama yasha. Eta mah dek nurunkeun Gusti Allah kumaha kayang Gusti Allah bae dek dipetakeun mangga dek henteu ge mangga bae wa inna ma ana nadzir ai kuring masa kadar tugas jeung sieunan di mana-mana anu henteu iman ka Allah teu iman ka Rasul Allah kula sebagai rasulna ieu di akhirat bakal disiksa. Kula mah sakitu bae tugas teh nurunkeun mukjizat urusan Gusti Allah. Adapun kula urusan nanangan sakadar mere penerangan-penerangan mere peringatan-peringatan titik ngan sakitu. Wa ma yusyirukum jeung saha nu mere nyaho jang moal aya kana iman ku per Mekah teh anjeun para mukminin noelan ka kaula titah ngabuktikeun kahayang-kahayang kupar-kupar Mekah sakumaha anu dipake kahayang tadi teh aku anjeun dititahan teh emang saha nu mere nyaho anjeun kan teu nyaho ketika geus bukti nyana iman apa henteu na moal bisa moal nyaho anjeun mah para mukminin annaha idza ja'at la yu'minun sanyana mukjizat di mana geus datang ka aranjeunna tetep nyana henteu iman
mal iman geus aya dina ilmu Gusti Allah kama sabaqal libasa baqa fi ilmi Gusti Allah sanajan dibuktikan gunung sopa jadi emas tetep nyana moal iman ieu ka anjeun Muhammad nu mantap percuma dibuktikan sanajan dibuktikan salah sahiji kuburan bola muka nyaksikan anjeun teh Rasul Allah tetep moal iman ieu ge aya deui bae omongan-omonganana anu bakal ngalantur terpercaya kana yen anjeun sebagai rasul. Masya Allah karim nu mantap korenganan teh mah dipasrahkeun ka Gusti Allah bae teh mah urusan kos kitu mah jageninganan ka dieuna wa nuqallibu afidatahum wa absarahum kaula ngabolak-balik kana matana sehingga matana teh teu bisa neuleuh kana bener sehingga teu paham nyana kana hak wa absarahum jeung ku kaula dibulak-balik pangdeuleuna sehingga teu daek deuleuh kana hak nyana teu iman percis kama lam yu'minu bihi awal marrah sakumaha teu arar iman bae dina awal kajadianana geus wa nazaruhum ku kaula diantep bae tabakos kitu mah kitu gianihim dina kalacutan-kalacutanana engke ujung-ujung nama anjeunna ieu mahuna bingung. Jadi berarti menang Gusti Allah ya urang ka dieu datang dibulak-balik ka teh urang teh di imah teh barang malam minggu teh isukan poe minggu wae mandek ngaji geus disiap-siapkeun banna geus disiap-siapkeun sagala naon kitu ngaranna bensina eta lain nang urang menang Allah wa nuqallibu afidatahu aya anu geus biasa ngaji ge lain mandek perebeh heulanan emang aya naon babaturan aing ngadaguan jadi tutu ngabesan jageun teh dibalikeun ku Allah ulah ngaji ngabesan bae nang Allah teh kos kitu menang Allah wa nuqallibu afidatahu ulah nang urang muga rasa nang urang cilaka nang Allah eta mah kos kitu ngan ikhtiarna menang urang anu ngabuktikeun datang ka dieu nang Allah nu ngabuktikeun datang ka ditu menang Allah atuh kafir ge menang Allah ngapirkeun teh nang Allah urang iman ka Gusti Allah menang Allah nu urangan sebenarnya mah ngan lamun urang ditarik-tarik ka dieu luhur teuing tah ngaji geus bae urang mah aya ikhtiar di urang aya kasab di urang geus eta ikhtiar jeung kasab nu urang anu ngahayukeunana mah nu ngabuktikeun Gusti Allah Subhanahu wa ta'ala padahal kabelah ditu mah ikhtiar ieu hirup mah lamun geus luhur jasa urang ibadah ka Gusti Allah bakal moal aya ikhtiar tinggalin aja ikhtiar kurang di ikhtiaran yang cager jasa yang cager awak enahan modal kita ikhtiar pan beak eta kada sa ikhtiar eta di ikhtiaran kurang anak kurang ya udah supaya daek mondok geus ka dieu geus ka ditu geus ka dieu tetep bae main PS bae ikhtiar tinggal ikhtiar kan tuh aya anu ikhtiar dihayukeun ku Gusti Allah aya anu teu diikhtiaran aya anu diikhtiaran kurang tapi teu akur buktina mah ikhtiar mah engke mah tinggalin ieu nganjang urang sebagai kaum ahli sunnah wal jamaah tetep kudu nempelkeun ikhtiar supaya kaharti jang naon eta ikhtiar jang nempelkeun ganjaran jeung siksa di dinya tan nempelna kabelah ditu mah lain kobo ieu mah tah ieu geus luhur tah ngaji tah wa nuqallibu afidatahum wa absarahum atuh kaula janu ngabalik ngabulak-balik kana hatena mah anu ngabulak-balik kana pangdeuleuna dibulak-balik hatena paham henteu nang kula dibulak-balik matana mata hatena iman henteu janang kula berarti urang urangan nang Allah kabeh jasana jan urang terus bae ge teu paham mah teu bae kos urang ngaji bae unggal minggu ka dieu ngan datang doang ditanya mah naon setan tadi nu dibahas dah geus nanya-nanya ese ngajina ge pokona aing asal datang bae geus diukreup balik beres atuh geus teh ada tentang Allah tah kos kitu nya mah datang ka dieu teh ngan datang balik geus beres geus asal aya catetan di malaikat bae tah mah malaikat ge bingung barang di akhirat teh catetanna mah loba tapi pahaman teu. Cenah teu paham-paham ieu mah jelema ieu. Tapi catetanna mah aya bae. Barang di deuleuh geus lah atuh udah sesuai jeung catetan bae. Tilok dilaksanakeun ja puasa Rajab nya henteu nya mah teh.
ngaji mah ngaji bae geus cak malaikat Mikail teh geus lah geus maningkan ka sorgakeun bae sesuai jeung pitulisan nama bae geus tah lain kitu jarenya mah teu galak selalu ngomong kitu teh geus mending balangkeun habak ka ditu geus kitu bae masyaallah sesuai jeung tulisan da bae cenah geus ya Allah ya Karim jadi hak peto Gusti Allah nuqallibu afidatan karasana engke di mana-mana jelema ibadah. Ketika ibadah ka Gusti Allah hayang mantap. Urang zikir tengah peuting atawa maca Quran, salat terus zikir, sapeuting dua peuting seminggu, 2 minggu, sebulan, 2 bulan. Engke aya bakal rarasaan lain deui. Sing sireumeuh awak, lain suku lain. Panai urang mah biasa nu sing sireumeuh teh suku doang tah mah teu kurang urut tah ngaranna ieu mah lain ceuli ge sing sireumeuh ceuli sing sireumeuh di urang kaget asana aya pocong boy ye sing sireumeuh kieu biasa mah sing sireumeuh kabeh kulit sing sireumeuh kabeh jiji kahulu-hulu ka dieu sing sireumeuh kabeh kaget kan urang pasita eureun zikir teh terbuka perasaan kumaha ipan menjadi kos kieu terbuka perasaan di mana kumaha teh ka eueuh teh sing sireumeuh teh eueuh biasa deui urang mulai deui disalah zikir atau baca Quran sarua bae nama aya deui teh sing sireumeuh tamangan sing sireumeuh teh berangkatna lain di suku tapi di hate sing sireumeuh tukang tani mah di suku mulai di dia ya aja digebugan blok kuna itu karet aya karet apa cage aya lain mimitina di dia di dada deng kabeh ka awak kos muringkak bulu tapi ieu masing sireumeuh teng geus tah lantaran nu pertama ge kos kitu jateuna naon ku ari mah ditahan surusup bae ka jero hate ngeunaheun perasaan ngeunaheun oh nikmat ta eta pan teu diikhtiaran datang kos kitu dasang sulusu nikmat ngeunaheun maca Quran ngeunah zikir ngeunah pokona nu berhubungan jeung Allah teh ngeunaheun ngan hese nyebutkeunana teh mah ngeunah kos kitu mah hese sebab dapat timbul ti sing sireumeuh mantak ente ge kudu sing sireumeuh heula ge coba ge coba ge sing sireumeuh tang ge ngeunaheun oh ngeunaheun rindu urang bakalna ngan eta sing sireumeuh ge hese buah isuk peuting mah eueuh nah ieu keur carita ikhtiar urang ikhtiaran ta sing sireumeuh coba cara kamari ku ngeunaheun teuing eta sing sireumeuh teh ya kok jadi kana hate asupna urang mandi urang ngawudu sakumaha kamari salat akurkeun jeung kamari zikir urang biasa tau maca Quran hayang sing sireumeuh terutama zikir lah dipaksa-paksa ge kurang ya eueuh diikhtiaran teh datang isuk peuting kitu deui urang ikhtiaran tah teu datang sabulan urang jadi jepan jadi kos kieu aja kitu pernah sing sireumeuh ngeunaheun jasa kok ieu mah eueuh cek urang teh tah diikhtiaran eueuh tapi lamun urang keur tenang datang sorangan oh gerahin di mana can kajahoan orang mun teu boga guru saya konsultasi tapi ketika orang boga guru konsul ka guru boga papanggihan takos kitu cak guru teh terusan ketika orang teu datang konsul urang ka guru ya eueuh deui Asia cinta duniana terlalu tinggi piceun gara-gara cinta dunia kontak aya sorangan oh bener sen inget kasen mobil icen kuari orang ulah aya di jero hate bangsa mobil motor segala rupa eueuh ngan capek kan aya sorangan jadi tama asal dunia eueuh di jero hate eta aya asal aya bae cinta karena dunia eta eueuh bisa dibuktikan ku jelema-jelema anu hayang dumadeheus ka Gusti Allah khusus antara cinta dunia jeung teu cinta dunia bakal nanyana milih embung cinta dunia sebab ngabogaan kangeunahan indah jasa lah dunia mah kurang teu diteangan ge wayah aya mah aya bae dunia mah kurang ditiangan ge wayah eueuh bae
dunia mah ternyata kurang wayah teu diteangan mah beneran tah akur nya teu diteangan nya atuh pas tah kan kos kitu tah buktikeun ku urang kuari jelema anu teu neangan dunia jeung wayah boga mah boga bae nang Allah aya anu dagang bae jana teh rugi deui ku Allah aya anu dagang mah biasa lu modal leutik tapi jadi untung gede nang Allah aju kuari modal gede untung gede nang Allah keneh bae aya nu kuari teu dagang teu boga atuh nang Allah keneh sarua bae oh jadi urangna doang je nu kudu gulak-gilek ke jero hatena jaka bae ge geuning ngebuktialna nang Allah ngan urang teu bisa ngalempengkeun kabeh nang Allah asa nang urang bae ketika asa nang urang hijab mulai ketika urang untung bunga hijab mulai ketika urang rugi susah atau prihatin hijab mulai etalah nu bakal ngahijab ka diri urang ketika urang hayang ka Allah tak eta ikhtiar eta teh bakal leungit ketika urang tafakur ka dinya ya cak urang jadi ikhtiaran ge we bae jadi ikhtiaran ternyata geus we teh kumaha Allah akurkeun jeung ieu ja Allah geuning nu ngabulak-balik hate ja Allah geuning nu ngabulak-balik mata ku urang geus diusahakeun ge kafir Mekah pamentana kitu ge geus kajahoan ku Gusti Allah janang Allah ngate imankeunana timbul bae ge pertanyaan aya kos kitu mah atuh Allah teh kok teu jujur teu adil kunaon atuh nya teu diimankeun mulai ta urang protes ka Gusti Allah protes mawa bendera kamari kan bendera buruh geus protes ke presiden haju bendera kitu guru geus ka presiden haju bendera dokter geus ka presiden bendera naon deui sia duh demo ka ditu ka presiden geus kabeh kuari mah demona ka Gusti Allah mau bendera sia ngan datangna ka mana ya ka Senayan aya di Senayan tah di mana ya Allahnya ayo coba demo masing-masing ai kos kitu mah tuh Gusti Allah teu jujur teu adil nu mantak urang lamun teu ngaji bakal cilaka bae bakal cilaka datang ka mana ieu budak ye tauhidna datang ka mana datang ka dieu kadinya bae ke lamun naik deui datang ka dieu ke naik deui datang ka dieu naik deui naik deui diukur dulu mantak lamun ngaji na model kos kieu mah ieu tauhidna tauhid TK bae tauhid TK bae geus cukup tauhid TK ge nu penting mah asal ngajembat di jembatan Siratal Mustaqim moal maleset sakitu doang ngan moal hiber doang moal tauhid kos urang mah kos kieu mau tauhid TK mah moal hiber ka sorgana urang bisa neuleukeun pa itu sanu hiber itu wah cepet amat itu saya itu tuh nunggu hiberna rada lalaunan mararaunan ngan mantep kene itu mah kos manuk gaok bae koplek ai urang mah ieu aduh ieu tadi dia teh tauhid urang kos kieu tauhid urang mah sebab engke keyakinan-keyakinanna teh ditambahanna mah ku Gusti Allah sorangan sanajan urang maca kitab tauhid bet teu yakin mah teu bae kiai bae contona mun magahan tauhid teh hebat jasa di lembur urang di lembur urang bae mah kiai urang lah di masjid di mushola dulur rezeki mah ti Gusti Allah kan kitu wa ma min dabatin fil ardi illa Allah rizquha setiap anu kumalandang di muka bumi ku Allah dirizkian geus teu kudu diteangan rezeki mah nang Allah sanajan cicing bae ku Allah dirizkian diondang bae ngariung teu diberkatan marah bener pod eta tadi ngawurukan tauhid ka mana tauhid ka mana ta tauhid jadi lisan mah lisan hate mah lain deui lisan jeung hate lain deui nu matak ieu mah ye bisa debat ilmu tauhid bisa pakai debat sungut mah tapi keyakinan mah teu bisa didebatkeun keyakinan mah nu mantak bisa diukurna yakin teh engke ku ahli thariqah nu geus jadi bisa ngukur keyakinan murid-muridna ikida kiceupna tina lempangna tina prilakuna kadeuleuan ku guru thariqah nu guruna mursyid keyakinanna datang kadinya nu mantak mere instruksina ge disesuaikan jeung keyakinanana atau eta bae contona tah urang ngaji tauhid di guru urang ucap petang jasa geus carita rezeki bae heulanan ieu mah ulah bingung-bingung ku rezeki wa ma min dabatin fil ardi illa Allah rizquha nang Allah ngarizkian teh nang Allah geus yakinkeun ku sia
sungutnya na takos gitu tak sungutnya na takos ya isukna nyana dagang si kiai pan dagang teh anangan rezeki eta dagang teh minju berarti teu percaya ka Allah namun nyana masih kena dagang berarti teu percaya kana yen Allah ngarizkian sebab dina pikirannya na aing mun teu dagang teu dahar sarujeng kitu pan berarti eta guru tauhidna kudu dirantai kos gitu teu akur jeung omongna guru tauhid batul lain kos kitu aya nu geus boga keyakinan mah dagang ulah dagang guru tauhid mah geus pancena Kangjeng Nabi ge dagang lain keur carita Kangjeng Nabi teh mah balik deui ka syariat ieu mah keur carita keyakinanana keur carita keyakinan mah wali mah wali memeh jadi wali na teh nyana nguji keyakinan ninggalkeun lembur aing mah dek dia nguji keyakinan moal dagang moal tani aing mah moal nanaon engke dahar ku Allah sapoe dah masih kena tanaga 2 poe tanaga 3 poe mah geus sebut tanaga pan tanaga geus kicep ge cak nyana keneh Allah mana ya Allah ngarizkian aing ieu geus dagang henteu digawe henteu naon henteu berarti aing yakin kudu ka Allah 4 poe geus teu bisa robah-robah acan kicep ge ngecarang supaya hasan aing ya dicoba keyakinan ya Allah emang teu nyahoeun aing kos kieu teh nang Allah aing kicep icarang ge nang Allah meureun ku Allah bakal dikuatkeun aing teu dahar ge kuat cek Allah payah tuh payah ku Allah payah aing mah teu kebel engke ge aya nu kadinya datang meng urang nyeuleuk kadinya sial meng moroti hayang aing kudu dicokot ku aing mah moal berarti aing kasab keneh kos kitu mah moal aing mah geus ku Allah bae aing mah nah ku Allah ngeok-ngeok sia engke ge ucing datang ka dieu nae ka dada urang roti mantap eta kos kitu engke ge terus dihuapan ku ucing sorangan nang Allah mungkin melalui ucing mungkin melalui maung mungkin melalui gajah melalui orai engke ge aya bae teh rezeki teh ya lasal urangna yakin ka Gusti Allah tah wali ka leuweung ka gunung ninggalkeun paramean dek nguji diri yakin aing ka Gusti Allah abun geus kapanggih ka karak tangke geus diuji urang ku Gusti Allah setahun 2 tahun 3 tahun di leuweung misalna geus ka Gusti Allah bae kakarak mulai cobalah ieu mah kekawasaan Gusti Allah lain hayang abdi mangan abdi hayang ngabuktikeun keistimewaan kamaha kawasaan Gusti Allah jang tambah keyakinan abdi Gusti coba ieu daun langboh ku abdi dek dicekel dek dicokot dicekel dirames-rames ku abdi supaya jadi 100 ribuan bismillahirrahmanirrahim jiya Masya Allah maha kawasa Allah ku abdi dek dicokotan dek dibawa ka imah dek ngabangun imah batal sia kunaon juga dinya atuh tawali blon tawali teu meunang wali Gusti eta kos kitu geus ka ditu nama atuh sakecap nyata wali mah sakecap nyata engke bakalna teh langsung naon bae ge anu kunyana kitu diomongkeun dipikir hayang langsung diijabah ku Gusti ngan nyana geus sembuh nu sok dicarita-caritakeun ku almarhum abah teh aya hiji jawara gregeteun jasa ka kiai lantaran eleh ge seku kiai na ka mana bae dihormat-hormat aya jawara makin surut bae waing sia ditangtangan gelut eleh deui jawara kiai na hebat mah kiai eleh atuh kiai mah gelut jeung jawara teu kudu make besi teu kudu boh atuh dilawanan make besi mah ngaranna jawara pada jawara aya nang maik set make kuda-kuda ayo jotos aing ku sia di jotos teu datang-datang jotos aing ku sia jotos aing ku sia ya urna naonan pan pegel sorangan pegel tah jadi ilmu kiai mah ulah kudu jotos main jotos ulah
geus bae jotosanana ulah kudu datang tah giridana kieu babar tah mah ya bak kok ya bak ngagejembur sia di dinya hiji tah eta ilmu kieu ji eleh atuh eleh carita teh jawara teh jalain eleh adu kakuatan teu datang okos ndek dek naon gitu ngaranna mukakeun ieu ya pernah terjadi di Sidina Ali panaya jawara ngahareupan Sidina Ali pedangna diangkat ku jana dek ditumbas leher Sidina Ali angkat pedang syat sakumaha pedang panjangna sih tapi encen anggeus sial cek nya teh ieu pedang asupkeun deui ku jana Sidina Ali na seuri bae haneng dihareup cabut teh syat jangan geus kene bae cek jana teh dilepaskeun malah mah dicekel di tengahna cet panjang kene bae ke pedang jadi manjangan tidinya kapan cek Sidina Ali teh kajenting ku anjeun dicabut terus cek Sidina Ali kersaning Gusti kula dijaga ku Gusti Allah moal kudu lepas eta pedang tina sarangkan diragakeun pan plek bae asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan rasulullah tuh jadi ngalawan tiba heula ge ngalawan wali-wali Allah mah lain kudu kekuatan lain tinju balas tinju boho ti dituna bahwa ti dituna tak kos kitu bae tah ninju teu datang atawa datang mah datang ngan karasana ku leungeunnyana ieu sakumaha batu tinju aing Gusti dak aduh jadi nanti itu mah jalain banget tamat tuh besi tamat dah tapi pipi aing tinju ku sia dek gemper aing leungeun kata ilmu kiai mah kos kitu kuduna atawa tadi golok set panjang kene ini mah teu anggeus asupkeun deui beres tah eta kos kitu diondang cek gerjawara teh diondang hari diondang gitu diajakan gelut aing eleh segala rupa aing eleh ku aing sia diisin-isin di dulu bajelema gas beres diondang hariung ka imah jawara jang kiai biasana kan make kasur nah atawa make samak anu bagus dihandapna kunyana digali ditendenan bangke ucing dipoprok diratakeun kiai diondang cicing di dinya beres memeh ngariung teh hampura cak jawara kiai kunaon eta tadi handap aya rembes bae aya naon coba kiai coba buka buka ieu naon coba kiai tadi jerona coba tetebakan kiai naon cak kiai teh nu rembes-rembes kieu mah biasana belut nah sia kiai mun lain belut berarti kiai batal ka kiaiana masalah cak nya teh gale dak karak wari mah kanyahoan kiai blon ya yang geus tulak cangkeng bae lain kiai teh mah geus jawaban buatannya nah begitu dibuka bangkai ucingnya jadi belut sial kiai ucing jadi belut sakecap nyata masyaallah tah eta geus kitu kumaha eta wa nuqallibu afidatahum dibulat-balik hatena ku Gusti Allah ieu iman ieu henteu ieu marifat ieu henteu ieu syuhud ieu henteu nang Allah wa absarahum mata'na iman jeung teu iman paham jeung teu pahamna nang Gusti Allah nu mantap atuh hese-hese amat urang teh endek hayang sugih deketan bae Gusti Allah ulah ka Gunung Kawi atuh urang hayang gagah deketan bae Gusti Allahna hayang naon bae deketan bae Gusti Allahna nu boga gagah Gusti Allah nu boga sugih Gusti Allah mantak naon atuh ka Gusti Allah hese-hese teuing nu mantek cenah sia hayang sugih mah tuh cara kiai ngan sia kudu mentang mata kiai mah nya nama hayang sugih ge muterkeun tasbih doang jadi sugih kiai mah muterkeun tasbih jadi gagah kiai mah coba puterkeun ku sia datang ka pegat tasbih kudu boga aturan atuh nasbih ge lain satasbih nah kudu boga aturan jeung hate ieu mah dinu loba jelema geus ieu bae wih, pohara jasa. Waduh, giliran bae sorangan tas bae dialungkeun. Tolol bangsa penceramah atau kos kitu tah. Di loba jelema tas bae dikaluarkeun ngobrol ka kieu bae. Padahal mah lain keur nas bae teh mah sok-sokan doang.
imam atuh tilok tasbih tilok malah mah dek salat ge leungit tasbih ka mananya bari ku tilok-tilok mah bener wa nuqallibu afidatahum wa absarahum kama lam yu'minu bih awwal marrah wa nadharuhum fi tughyanihim iya Allah andapkeun jeung Gusti Allah jelema kos kitu kena lacut terus geus aya dina rahasia aing geus aya dina ilmu aing anjeun mah anjeun bae Muhammad geura dakwah anjeun mah ngan sakadar tugas ti kaula dakwah sampaikeun syariat nya sakitu ulah boga pikiran kadua katilu hiji tabligh adapun daekeun jeung teu daekeun lain urusan anjeun Muhammad urusan aing mantap urang ge kos kitu tah datang ka imam magaan ngaji ulah boga pikiran kumaha ayu bae dakwah ajak ulah boga pikiran geus sia eta diajakan ku aing teu daekeun bae heran jasa panatu si aing kanu itu mah tuh teu teuli neteuli si itu ge pan diajakan ku sia tuh sia teu neteuli pan si eta mah neteuli amat teu daekeun itu teu daekeun eta teu daekeun tapi sia neteuli lain gitu itu mah susah sabodoh teh mah daekeun teu daekeun ge pan ieu mah sugih lamun daekeun kan lumayan jadi boga kadua tolol tak kiai namun geus boga kos kitu moal beres dakwahna geus dakwah mah dakwah mah ngaji nyaritakeun rukun wudu nyaritakeun rukun salat nyaritakeun tauhid nyanana balik ulah aya naon-naon geus mantep kos kitu mantap cek amah almarhum abah doyong mah lamun urang magahan ngaji di lembur urang beuki ngopi urang beuki ngerokok rokok mawa sorangan kopi mawa sorangan ulah ngaharepkeun pameret ti jamaah urang eta mantap kos kitu geus urang beuki kopi mawa termos urang mawa jingjingan bila perlu dagang kopi urang di dinya geus rokok naon urang nu beuki bawa ulah ngaharepkeun ti jamaah lamun geus ngaharepkeun ti jamaah geus moal muai eta mah ilmuna boro-boro jang muridnya na ge can bisa make ilmu sakitu bae tuh kitulah nya iyalah dakwah Kangjeng Nabi ngajakan anak Kangjeng Nabi sehingga Kangjeng Nabi dicaci dimaki ku ahli Mekah dipenta mukjizat hampir Kangjeng Nabi ge terpancing tapi ternyata kabelah dieuna tereda hati Kangjeng Nabi tiis hati Kangjeng Nabi terus dakwah Kangjeng Nabi sanajan dicemooh dicaci dimaki diciduhan diperangan Kangjeng Nabi teh tetep bae terus bae ngalih Kangjeng Nabi ti Mekah ke Madinah di Madinah terus Kangjeng Nabi dakwah sampai perang hasil daripada dakwah Kangjeng Nabi 14 tahun anu silam alhamdulillah urang kuari iman ka Allah iman ka Kangjeng Nabi urang Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Kangjeng Nabi teh akos cai mantak wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin mun nyaritakeun rahmat hartina rahmat eta cai kumaha teh cai teh lamun ku urang dibendung kemudian ku urang dipake mandi kemudian cai dipake ngindum kemudian cai pake gitu naon ngaranna nyebor jarara ditatangkalan dinikmati ku urang tina cai tersebut urang bisa ngarasakeun kasegeran ngarasakeun hasil daripada cai ngeunah eta rahmat Kangjeng Nabi teh kos cai lamun eta cai ku urang diantepkeun cai mah ngalir bae tapi urang mah teu maelu atuh urang henteu pernah menikmati kesegeran cai henteu pernah pake nyebor henteu pernah pake menikmati hasil daripada seboranana tah eta mah kos kafir Kangjeng Nabi liwat ibarat cai kafir teu maelu ka Kangjeng Nabi percis sakumaha tadi urang mah begitu cai datang Kangjeng Nabi ku urang teh di rumah caina dijieunkeun tempat urang mandi di dinya ngala wudu di cai rahmat ngaranna tah dipake nyebor hasil seboranana di dahar ku urang geus urang mah gupak di rahmat Allah bentukna cai rahmat Kangjeng Nabi urang Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ngan eta cai sing hade ulah di kotoran ajuk wari cai di kreditan kotor tah caina tah kotor tah dek bupakna ge atuh kotor ngaran
sing hade caina ulah diribaan caina sing hade rahmat Kangjeng Nabi teh dibentukeuna kalmai kos cai ngalir terus ka unggal negara kumu di Indonesia mah cai Kangjeng Nabi anu rahmat Kangjeng Nabi asal urang geus iman berarti urang kena cai rahmat Kangjeng Nabi nyambung jeung Kangjeng Nabi mata urang maca salam ka Kangjeng Nabi atuh aya Kangjeng Nabian mun urang dicontohan ku cai urang teh aya Kangjeng Nabian ketika urang assalamualaikum ya Rasulullah atuh teu kudu hese-hese ja eta Kangjeng Nabi na ge eta geus aya di urang cai Kangjeng Nabi teh rahmat teh cai nah caina ku urang teh kuari geus diinum ja urang mah geus iman berarti urang teh geus aya Kangjeng Nabian geus aya Kangjeng Nabi ketika urang assalamualaikum ya Rasulullah atuh ngajawab Kangjeng Nabi alaikassalam urang maca shalawat Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa alaihi emang aya Kangjeng Nabian di awak urang eta iman ka Kangjeng Nabi cai rahmat geus aya di awak urang ketika urang maca shalawat atuh Kangjeng Nabi ngadengekeun oh sia macana saeutiknya 11 dongnya cek Kangjeng Nabi geus lumayan lah 11 geus sakitu-gitu ketika caina dikreditan je aing teu betah di awak sia ieu cek Kangjeng Nabi kos sia jadi kos kitu atuh nyahoeun Kangjeng Nabi sebab eta cai diinum ku urang ibarat cai mah jadi atuh awak urang teh aya rahmat etalah rahmatan lil alamin kos kitu jadi urang iman ka Kangjeng Nabi seakan-akan urang nginum cai Kangjeng Nabi aya Kangjeng Nabian di awak urang tinggal ku urang disuburkeun jeung dihenteukeunana tergantung urang adapun urang geus nginum rahmat Kangjeng Nabi aya Kangjeng Nabian geus lantaran iman ka Allah iman ka Kangjeng Rasulullah tinggal urang nyuburkeunana doang kayak orang keur ngaji kuari ngaranna keur subur deuk nyuburkeun iman ye begitu orang ngaji datang sugan we cenah iman subur ye alhamdulillah barang ngaji teh rada gede iman teh keluar beneuleuh berang da leutik deui kamawa ka ditu kadada nu nongtot teh aduh siga ade teh iman urang ja masyaallah sekali deui urang mah bersyukur alhamdulillahirabbil alamin teh hese bele ke urang mah iman ka Allah iman ka Kangjeng Rasulullah hartina urang dididik ku lingkungan cek ngomong didik nama geus aya tetesan ti dituna janang Allah wa nuqallibu afidatahum wa absarahum nang Allah urang iman sia paham sia mantep sia nang Allah ngan urang berusaha terus supaya lebih mantep deh sehingga kadeuleu ku urang sosok Kangjeng Nabi kadeuleu ku urang engke Gusti Allah ku bataha teh moal aya jelema nu luhur diangkat jadi wali tanpa melalui Kangjeng Nabi moal aya urang tak terjelan ye ku ari hayang jadi wali zikir bae teu maca shalawat moal jadi zikir doang ka Gusti Allah teu maca shalawat moal jadi kudu melalui Kangjeng Nabi bae sebab turuna syariat torekat jeung hakikat melalui Kangjeng Nabi kuari urang ngalewatan Kangjeng Nabi zikir bae walah wahuleuh bakal nangke seri sorangan ge hehe asal aja jelema hehe wah grogol bagian ieu eta tidak zikir teu make Kangjeng Nabi kudu make adab kudu make Kangjeng mantak istighfar sholawat nah mantak endek mere zikir di deuleu heula lahanna oh can subur nah sholawatna heula moal bisa urang zikir langsung tanpa make sholawat moal bisa sholawatna walau annana wallahu a'lam